jika nu acan di Pakabannya. Abi edeknya si Abing teh iya ya Abi cobaan entar potong gini bisaan sekali deh potong deh jagoan Abi oke. Bung ada si guru ilmunya ningkat ya tuh hayu uang etan nanti orang pelajari yuk. Yuk. Ayah belah ke isi bisa sila di ngerian lah. Iya. Kenaon. Kita nggak tahu Abi awalnya tuh. Abi tegang. Tinggal Iko udah gue bisa silat. Bisa. Ayo si guru kesungguhan yang silat. Ayo dikasih. Yuk. Jagoan latihannya. Kemana baru dak teh engko ada pelatihan tapi areueuh di luhur gitu banyak guru nyusulan budak itu kan kalure coba Pak Guru Abi panglatihkeun eta silat tuh Pak Guru atuh moal narima kamu mah lemah. Alah nih Abi mah disebut lemah wae da Abi teh lemahnya. Si guru teh lila kamana heulanya. Barudak dilantai nungguan Lila apura juga teh dihanap pasti di luhur kumaha Pak Guru poho deui. Kamu hari teh kan diajarkeun nangkis, diajarkeun nonyok, diajarkeun najong. Sok peragakeun deui. Bisa Pak Guru. Nanya kudu diajarkeun deui. Kamari teh geus dibere ilmuna. Diajarkeun deui. Tapi kudu diregepkeun. Sok. Ngalinya keji pasang kuda-kuda. Pasang. Siap. Ji. 2 tangkis dulu tonjok itunya perlu ingat Bisa dua tilu gesek gitu lain gitu tanagaan cuma nonyok teh tanagaan siap pasang kuda-kuda kudu lebar nah gitu lebar siap tonyok ji 2 tilu gitu ayeuna nu nangkis siap deui hiji ain gitu jadi kumaha kita oke lempengin ada kumaha ieu kita lah set nah gitu sok cobaan deui set gitu sok cobaan deui di awal nonyok heula nonyok heula 2 2 tilu tilu tangkis
Selesai tahu. Kumaha Waduh, aya itu aya nu panggil. kalah waduh. Euy kan deui ongko yang jadi jagoan ieu teh. Abdul. Siap. Pasang. 1, 2, 3. Tangkis. Kumaha ieu teh? Abi bisa. Gitu. Enggak bener kan sudah dua. Oh itu nu ngalatih si Dudu jeung si Agung teh nu tadi. Ah abi oge edek neangan nu lain ah. Wow. Gogo abi panglatihkeun. Nah, tadi ningalikeun sia. Ulah tah kitu teh teh sopan. Mendadak we beja heula. Tadi. Naon ujang teh yang diajar silat? Naon sababna yang diajar silat ini? Da hayang ngelehkeun Agung. Saha Agung teh? Naon jang gelut? Tuh kan. Yang gelut. Mau bisa, mau menang. Yang gelut mah, yang menang. Da silat mah lain yang gelut. Jangan jaga diri sorangan. Eta penting. Tapi aya syaratna mun hayang diajar. Laan eta sendal. Kita. Geus. Oh. Ayo. Ngan. Guru mah jajarna beda. Tinu lain. Ieu nya carana teh. Tah. Nah, Bu Guru ya mah. Talakan mau apa? Nah, Bu Guru, Pak Guru. Lalaki. Itu carana. Sok. Guru we, lakukeun we. Pokona mah nyawa beres. Naon ta Guru teh kalakah di titah ngoget. Sok we Guru. Kalak. Ngomong. Kalak. Kang disambung. Hayang. Heeh, sok Guru. Panggilnya wae atuh bidinya, tah. Ikutlah nunukeun di ditu. Yang domba. Tas Pak Guru. Nah, eta Pak Guru kalakah diajar ngoget. Iya ya. Gunana ngoret ieu nya. Aya gunana ngoret oge. Ieu ya. Wow. Bagus. Nya. Tah eta gunana ngoret. Ngerti? Nah, Sok, tuluykeun deui eta. Tong loba ngomong. pasti ieu masih Agung jeung si Dudu bakal ele. Dan tas diajarkeun ke Guru ieu mah pasti ele. Geus we jang, aya mah uih we. Pak Guru. Hah? Abi teh oke enjing teh latihan silatnya. Anjing, dongkap deui we ka dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kada di jalana. Aduh, baru dah kayak nama yang diajar silat teh, yang ngajago. Lain yang diajar jago ngaji. Beda jeung baheula. Geus we barudak, latihan teh nepi ayeuna we, nepi sakieu we. Ke isuk di lanjut deui. Siap, Guru. Sok. Barudak teh euy cigana mah jadi jawara hungkul dah. Jawara lembur ieu sugan we
nu bisa ngelehkeun ilmu ti urang teh. Kenal bae di dia. Urang mah geus biasa we, mane keur naon di dinya? Beres olahraga biasa. Alam pengkencang. Nyeri awak nih. Urang mah geus ngelatih barudak. Ngelatih naon? Ngelatih silat urang. Sina jadi jawara di dia. Usum keneh we ngelatih silat. Nya usum atuh. Ya, urang ngabejan ka mana? Barudak dilatih silat. Kena teh ngasalah gunakeun silat. Keun bae, Nah, sababna naon tah? keun bae sina jadi jawara. Geus atulah we. Berenang digituan. Moal eureun urang mah. Sina jadi jawara neruskeun ilmu urang. Oh, gunana mana? Aya, Naon? sina jadi jeger. Menguasai daerah dia. Percuma ngomong gini. Kemana mana? Dia si teh. Jeung urang di dia tempur lah, adu ilmu jeung urang. Urang boga anak buah loba euy. Percuma boga anak buah loba tapi kalakah dibere ilmu nu percuma. Keun bae. Suka orang. Oh, sok di dia jeung urang lah. Adu ilmu jeung urang di dia sok. Kalem. Cok. Agok euy. Tinggal tutup patut. Cok lah ngecak jeung aing. Rasakan. Masih halus kene ilmu mana euy. Cara dipake tapi halus kene ilmu mana. Orangnya sebenarnya mah boga murid. Tapi mun bisi kaos mah. Sok lah murid mana pecakan yang murid urang. Sang jago. Boleh. Sok isukan lah. Di mana? Di dia. Jagoan di dia. Sok urang dek nyubuk di dia. Jam 3 sore. Si Marana udah diajar silat tuh. Dulu gratis di leuweung. Benar tuh saya teh nangkang teh urang ieukeun sugana benar saya nangkang ka urang teh tapi orang janjina subuh baiklah desa teh janjina sore orang tangkang teh adu ilmu sugan jadi di situ lah. Mendingan latihan deui jeung si guru meh jadi ngakuatan Stop. Latihanna di desa gedung. Ayo ngabaris. Hiji, dua, tilu. Tangis. Ni deui kieu mah pohon wae. Kali itu Ayeuna mah amun anu lemah, keluarkeun we. oh urang mah mek kuat anu lemah cik si guru oge kudu kuat. Kariu sudah iki namun kitu kecil usahakan si Dodo jeung si Agung diku kalau kecil si Deiki usahakan berduaan gitu cinta lemah mah cicing we di dieu. Deiki kunaon ayo we jadi sapi ayo tuh kadi
Urang mah nepati janji we. Urang teh euy tadi suku ka dia, tapi urang kasarean. Berarti mana tepat janjinya? Ah, Janji. sia. Lain teh tepat janji orang teh euy. Loba gaweun urang teh. Dek, tarung kumaha? Naik kadinya ka ditu ka dieu meni hese. Dihajar. Tak lagi di mana? Dia we tegak dah. Dia. Bikin udah itu. Ngomong jauh-jauh. Coba. Enggak ya. Tak video we. Sebenarnya orang kampung kikian we. Tapi sangkan mana sadar. Sama mana sombong. Bodo amat sombong. Kayak sifat kurang. Sok atuh lah. Ya yang nyadarkeun maneh urang. Itu ayah si Dudung si Agung. Hayu. Gabung. Nabut aja dina. Nabut aja didinya. Bang, lu jadi satu. Naon ya? Lemah. Nah jadi cukuan. Kasapun eta. Eta, osok nahutagan mayat teh eta. Si Dabi jadi jagoan. Ting. Sampai lelah. Uang minum tuh. Itu. Jangan ke uang eta. Jagoan deui. Latihan deui we jeung si guru. Deki pokoknya mah jadi guru galang weh. Meh jadi ngalusan kos abi tadi. Yuk. Datan jadwal meureun geus magrib kieu. Cuman lah weh. Ya. Dua, tilu, tangkis. Kakak capek tepugu si guru ka mana? Duit, kapal menun. Ah, uang diuk heula we yuk. 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 Ya. Capek kieu. Benar anu maneh euy. Can aya nu ngaroba euy. Hade keneh. Urang mah demi nyadarkeun maneh we ieu teh. Lah si guru teh ka mana heula? Nanti mana dah? Urang mah menang diajar unggal poe atuh diasah. Jadi boga ilmu kitu. Asa jadi tunduk. Tunduk. Bawa sare ieu mah euy. Tunduk ieu. Tunduk.
magsinap ya. Sabar nama orang teh masih nyaah ka mana teh orang teh masih nyimpen foto jegar jeung maneh pas di paguron. Tapi naha Kayak gitu orang teh pas ketemu eleh orang teh nyeri hati warna pas iya carana pas dan ayeuna orang ngerti bahwa ilmu kita memantau benar ke orang ya carana sampai kok kalau cara balas dendam orang gak enak tobat. ternyata aku masih dulu ya. Becky itu aya nya ayo kan eta nanya Bawaan adu ilmu. Dah. Bawaan adu ilmu imah. Sikat bunga. Sikat. Geus apal ilmu teh Dulu gratis di leuweung. jangan lah kadang ah Dim. Kenaon dirinya? Latihan. Cingan maca. Nah, yang apa nih ngurus jualan yang diajakin. oh Halus. Kamu ingatan halus kan nih. Tong dipakai kasombongannya kemana? Halus. Kurang datang kalau tagu ku gala abing antosan lah ayo kan ya. apa nasi urut teh deui telat itu eta mah apa jadwal deui hayu emang latihan lah kak nah buka pokok euy hiji 2 3 tangkis tonjok sampai sakit si guru kemana heula eta kita kita mana jauh nunggu dia tinggali rengit nyeri tunggu teh ngali getian kieu bahaya jadi yuk hiji 2 3 tangkis
Iya ge. Lu teh lila ka mana heula cenah? Barudak, hampura telat Ya, guru mah. Datang kamari, datang. Hampura kemarin teh. Kemarin teh aya urusan. Naon? Ya we aya urusan. Jadi kita datang ke dia hampuranya. Latihan deui mah. Oh. Tapi mungkin mah latihannya bakal didikeun. Heeh. Jadi mau latihan. Ai jadi ke mana ya? Eta aya diusir. Diusir nah ada dalam lah. Bang Pohon itu. wae. Kayak anu lemah teh bisa jadi kuat. Amun kurang terus disirikan atau dihina, anu lemah teh bakal jadi kuat. Heeh, tadi kan didinya teh ngomong sana diusir situ karena lemah. Nah, sebagai hukumanna karena kalian tos gitu push up. Sok. Tong Berapa kali? satik ting 5 we bae. Oke. Push up. Eh. Oke, Capek. tungguan. Ayo nu bakal datang ke dia. Ya. Aya weh. Ya. Latihan bareng. Siap? Siap. Sok, latihan ieu. Adi di teh tengah murid. Ya, nyebut tong awalnya. Sarako. Kayaknya orang latihan gabungan di dia. Itu dari mana ya? Ayo nama orang anjing sobat ahal. Baheula. Ayo. Iya. Ada ya. Hey Brad, kulana. Ibu, si Dapi. Nah, Dapi balik ka dieu. Anu ngalamin abdi teh eta duaan eta. Oh, atuh deui wae. Geus bae da malah naon. Tadi Sok atulah tong hareureuy wae nya ayeuna mah. Kawon kitu teh. Ayeuna mah damai we. Ayo nama damai we. Sok damai. Damai, sok damainya. Sabar gua ngeup. Kemana we? Tarauh mana teh? Aya we. Paya. Aya. Sweet. Urang mah menepati janji we anu di bahasa diomongkeun hari ini. Mentang ngajak ke latihan gabungan. Siap, siap. Rumpulnya. Tah, barudak. Anu tadi cek guru non latihan gabungan teh sareng ieu gabunganana. Oh. Ayeuna mah kudu damai ulah aya di anu ngaheureuyan deui ulah aya nu deui anu Kudu akur. Ya. Oke? Oke. So. Siap. Nah, itu teh bencangan guru pas ke masa kerletik. Ke atas. Best friend bisa. Yes. Sok atuh, udah mulai. Yo. Kera. Nah, ada api. Salah kan nyokotan juga. kan pas eta teh ngabutan gini. Pokok, tadi beda jurusnya. Bayar. Kayak cicing ngalah ada api mah. Cicing ngalah. Tadi di dia. Itu. Di dia. Yang di tengah. Siapa nih? Pirage nyabutan cukut bisa jadikan ilmu hebat. Urang ge keluar di imah sihan. Hiji, 2, 3, tangkis, tonjok. Siap, artinya langsung ikut setting. Siap, sobat. Jadi tuh lah. Ieu nya gerakan guru sareng sobat ini pas ke dipakuron kene ya. Halus kan. Mantap. Sip lah. Lanjut. Ayo. Kenapa bisa gitu? Bisa ada diajar tuh. Siap, Dek. Oke. Oke. Tinggali baru dak ya gerakanna.
So, hup, 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 hup. Alu tete euy. Iya tuh, kapan kene gerakan. Kotor baju ya. Wah. Itu biasa wae ini mah. Pak Guru bisaan. Siapa bisaan guru Abi ya tuh? Siap pulang tuh. Halo, tonggar lut, kalam. Habis kolot ya. Cangking beunang. Saya nama kalian teh saudara. Ini Upi. Ibu geus kolot mah nya. Abi. Dia Siapnya. Nah jugus ieu nyabutan eta teh jukut teh saya. Aduh, si Dea Api keukeuh we teh nyabutan jukut. Aa teh mata kita ka Dea Api nyabutan jukut teh naon? Meh Dea Api disiplin. Meh getol teh eta. Oh gitu,